Bismillah, alhamdulillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Simkuring Taufik Fatur Rahman nuju aya di rumah makan Tahu Limbangan. Itu seorang iya rombongan guru-guru di kabupaten sareng kota Tasik gitu. Dinten Selasa hiji menu khusus di rumah makannya tahu Limbangan. Itu pemi orang kuningan cara nuang tahu orang bakal apa karakter Jamina gitu kan. Margi anu konservatif mah biasana nuang tahu heula namanya cengek tah. Jajan am tahu am cengek itu anu konservatifnya. Tapi anu progresif mah anu hoyong ngarobah kebiasaan tiasa wae cengek heula gitu nya, cengek heula terus tahu heula gitu kan. Aya oge anu spekulasi. Jadi jami anu spekulasi, anu susuganan upami urang manggih cengek, nu optimis langsung dibaheum gitu kan. Udah pasti yakin akhirnya bakal ngirim tahu gitu. Terus ya oke hitungan biasanya secara matematis namun orang neda tahunya tahu 2 cengek hiji jangan jamin etangan mah kedah buku jumlahnya pemi tahu 8 cengeknya cekap 4 pemi tahu 4 cengeknya cekap 2 ayo oke jamin dramatis juga dramatisme aja dan cengek candi dahar tapi Gusti Golada terus ngorona yang dispenser gitu kan dramatis anu api-api gitu kan ayo oke anu kapitalis demi kapitalisme anu udah tahu sareng cengek tahu di dahar tapi cengek kan dipelakeun jadi sugan kejadi hasil itu ngajual cengek tiasa dihangon-hangon wae gitu kan. Aya oge jamin nu kritis. Nu kritis mah anu sok nyarekan. Lamun ningali jama nuang tahu teu nganggo cengek, jama kritis bakal ngamak. Kunaon dahar tahu teu make cengek, kunaon kieu. Jajan tina hal anu teu pira urang tiasa nangtoskeun karakter jami gitu. Tapi dah simkuring mau perpanjangan dah ya terus aya gurame terus aya ayam kampung ya itu khas naon khas rumah makan Limbangan ya mie kocok gitu kan nya urang neda siang heula gitu kan. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.